Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rama. Alhamdulillah, Kaksim. Itu selebut jam ke opatnya. Masih semangat? Oh, nih, Bu. Masih. Bu. Kan kudu, Pen. Kenaon wangina? Tadi main bola, Bu. Umpatan wae. Mantap. Menuju Euro, Bu. Bantuan Euro. Tadi kita iya nge-share link kanan grup WA terus araya seperti nama ieu teh. Ibu guys entos nge-share KPD ongkoh kanggo engke terakhir nya. Ayeuna urang ngadu heula nya. Coba Fitri, Pin anak. Fitri nge-like, Bu. Aku ku jajang atuh. Deh, Bu. Peni wae, sok Pen. Barudak hayu sacan diajar urang ngadoa sasarengan ngadoa di jero hate di kawitan rengse ku ibu di share oge nya untuk di share ya di Google Classroom absen ku hidup di isian bilih ibu lepat ngecek gitu tah jika ayat kata wis gitu arah sedayana kan Ayah, Ibu. ayah alhamdulillahirabbil alamin tah ibu kamari kan terus nyarios dina pertemuan minggu payun berarti ayeuna ieu nya ibu bade masihan materi perkara tradisi Sunda nah sawer panganten coba aya anu pernah ningal henteu Aya nu pernah jadi Abi osok ningali, Bu. Abi osok ngahalangkeun, Bu. Dina nu nikahan. oh leres dina nu nikahannya moal dina ulang tahun Anu lengser-lengseran teh nya, Bu. Dinu sunatan aya, Bu. sunatan mah sawerna sanes panganten atuh Pen sawer anu disunat kena bade ngaduikeun tujuanna heula ye da pangajaran teh kudu aya tujuanna leres nya Mohon. tinggal heula ye kaos teu Acan ayah, Bu. oh mohon hilap teu acan di share ibu nanya sedap ayah kata wis nama Ayah, Bu, jelas. Aya, Bu. jadi intina we nya ieu mah ye intina hidup teh dituntut mampu nyimpulkeun wangenan tina bahasan tradisi sawer jeung nentukeun isi tina bahasan sawerna sesuai jeung kaidah-kaidahna sakieu ngartos alhamdulillah pami ngartos mah lengkah kahiji dina pangajaran nya ibu bade ninggalkeun video ngeunaan pedaran tradisi sawer panganten hidup enak kan kelas 12 nya leres Mohon, Ibu. ayo Sebelum ada kebiasaan atau tradisi di budaya Sunda beberapa salah satu Cina nyaeta sawer panganten teh estu gede ajeuna untuk bikin panganten kulawan sawer panganten teh dilakukan selama sampai proses panganten teh proses hijab sakieu heula coba naon anu tos ku hidup regepkeun tina eusi video tadi coba Is kira Is tos mendaka naon Is Abi we, Bu. sok
Lan terus akad. Oh tah lerasnya sawer panganten teh dilaksanakeuna saatos akad nikah heula berartinya leres. Terus naon deui tadi? Juru sawer Bu. Duh sawer mah acan ieu nembe gambarna. Atos Lahnya mengalambangkeun ieu Bu, kudu milari ieu nya milari rezeki bebarengan. tah Sanes gitu, Bu. leres kudu milari. Jadi lambangna artosnya dipilari sasarengannya tapi kudu bisa oge ngabagi ka kolot ka saudara tah eta hartina tina artos jadi ngalamangkeun seueur artosna oge sing seueur milikna kitu tah kanggo panganten teh jadi sawer panganten mah hukumna henteu wajib tapi kagaduhan siloka kanggo nu baris nikah ya tadi atos pedaranana ieu ayeuna bade kana mata ge sakediknya. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Nujeng Kepanggih dina pengajaran kelas 12 Pedaran Tradisi Sunda Sawer Panganten. Maka akan membuat macam ini naik pedaran tradisi Sunda Sawer Panganten ruang dimiliki bulan hiji. Eta naon abdi pedaran, naon abdi tradisi, naon abdi sawer panganten. Nah, hiji aya pedaran teh dina basa Indonesia sok disebut bahasan. Eta karangan pedaran sabuka kawan bacana anu sina ngajeprekeun hiji objek. Kumaha prosesna, tujuanna jeung gunana. Masa kami cara nulisna kalangan pedaran bisa dibimbing yang bermakna hiji aya tambahkeun atawa hebrew bari dikataan makanan pedaran atus gunana tadi perkara pedaran ayeuna urang hiji perkara tradisi istilah tradisi masalah Inggris tradition lamun dina basa Latin disebutna tradision artinya diteruskan tapi maksud nusa tegasna mereka adat istiadat atau adat kebiasaan atau talik parasmi anu turun di kadudun anu masih dilaksanakan dina pemerintahan masyarakat tradisi teh asup karena folklor istilah folklor bahasa Inggris folklor asalkan dina campur anu haktina kumpulan atau pembukaan jeung anu haktina tradisi. Jadi folklor teh mangrupa sabagean kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-turun secara lisan. Tah kitu mah osok disebut oge tradisi lisan. Anu katinu aya sawer. Naon si aya sawer tah? Sawer teh asal tecakna tina awer. Nyaeta sifat barang anu encer nu muragna maur. Tukeun dan nikmata sawer nyaeta cihujat nu kaasupkeun ka tempat nu aya di handapkeunana. Dataran ka tempat angin upamana cai muragab tina curugan kana tururan. Penting rangkep berengkeh masalahna nepi ka selatan hujan muncar karena sela-sela penting. Aya deui pamadegan nuduhkeun masing-masing sawer teh nyaeta karangan dina basa Ugeran sok digunakeun dina upacara nyawer. Dina pakakanana nyawer sok dikembangkeun, dikawinkeun atawa dideklamasikeun. Nah, sakitu heula materi pedaran tradisi Sunda dan ayeuna. Matur nuwun, nyuwunkeun diaturkeun pihak mantunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pen, tadi ibu naros kieu pen cek ibu teh. Ibu nerangkeunna misah-misah ieu pedaran tradisi sareng sawerna dipisah-pisah. Tah, ayeuna sarutiasa nyimpulkeun, sarutiasa nyindekeun. Jadi naon sih pedaran tradisi sawer teh gitu tah. Coba pen. Siap Bu.
tadi nu ku abdi kuping diregepkeun nya Bu. Yen nu disebut tradisi sawer panganten teh nyaeta salah sahiji adat istiadat, norma-norma atawa kaidah-kaidah nu aya di masyarakat Sunda anu diturunkeun secara turun-tumurun boh ti uyutna ti luluhur ya Bu nya ti dugi Bang Bau nu itu nya dugi ka urang anu masih dilaksanakeun Bu dina kumbuh masyarakat sapopoe. Tah eta teh tos jadi acara adat penginten Bu dina acara pangantenan. Panginten kitu Bu nu tiasa ku abdi karegepkeun. Terus 100 kanggo pendinya. Siap Tah, Bu. katinggalan mah hidup teh tos ngartos sadaya teh. Tah, engke kantun ngisian we LKPD. Jadi tina LKPD eta teh hidup mangga nuliskeun deui ngeunaan tradisi sawer tapi anu aya di lingkungan hidup. Nya, contoh Bu di abi mah henteu nganggo bea, henteu nganggo artos kencing Bu, abi mah nganggo doorpress gitu tah. Kan bener sok. Ayeuna mah kertas nyawerna. Oh, kertas. Oh, dina sawer Bu. Mohon. Dina sawer Bu, nah hanya ada di Tanah Bima di sawer teh ku emih Bu. Ku emih terus emih teh diawur-awur Bu. Nyata jangan saukur gas, koneng gitu Bu aya emihan. Nah hanya Mihna di pasar. Buria. Hah? otak keneh Bu. Otak kene ela kedap. Dibubukeun. Beda tumaros Bu. Nah geuninnya Bu di lemur abdi mah pami nu nikahna bungsu teh sok aya ngalungkeun kanyut kunang tah Bu. Naon Wah, mungkin kanjuk kuliah teh. Eta teh kanyut kunang teh tina sanes eta nya Kang, sanes nu kitu. Kanyut kunang teh siga dompet tina kain gitu Bu di talian artos permen tapi agung gitu aya nu 20.000, 30.000 tah janten di lemur abdi mah kitu tah Bu aya kanyut kunang jadi paburu-buru teh kana kanyut kunang. Sami dia bikin gitu. Oh, eta pami anu nikahnya raina heula. Bungsu henteu nyaepkeun, pami nyaepkeun. Terakhir, Bu. Oh, terakhir. Nun. Tadi mah saur Intan teh ngalungkeun teh emi nya, emina tapi emi atah dibubukeun. Teh dibubukeun Bu. Oh, emi na kubusan Sponsor Bu nama. goreng. Jika nana Bu kan Tapi eta mah di kami sareng beas ya Bu jika nana mah nyanap etana kadinya. Jika nama Bu. Mohon. Jadi panginten kieu kan agi beas di mah nyaahnya panginten. Nya antok saya mending emi gitu tah supaya leuwih manfaat. Kan emang tiap daerah ge benten-bentennya beas misalkan nyandak we saleter kana dilebetkeun kana eusi saweran, kana eusi bokor. Lumayan kan kanggo emam baraha jalmi gitu kan. Ya, jadi Ibu bokor teh naon Bu? Hah? Bokor naon Bu? Bokor teh sanes. Bokor teh Boboko. wadahnya punya. Wadah. Baskom sanes Bu. Baskom mah ageung teuing. Bokor teh Alit wadah we Bu karena nu lucu. wadah kanggo nyawer. Biasana bentuknya juga kuningan gitu, baheulaan. Pami aya nu sok ningal film. Abi Bu orang Kuningan, Bu. Abi orang Kuningan. Tina Lain kuningan eta ieu mah, kuningan kembangna. Mohon Kayaknya ya. dibungkus ku baskom merenya Bu. Ah, nama kan tos sesah tah, kadang mah ku baskom atau ku mangkok anu lebih modern tah gitu, tapi kapok mangge bokor wadahna. Tah, rupina mah sakieu wae pangajaran kanggo basa Sunda dinten ayeuna. Insyaallah minggu payun Ibu baris medar perkara struktur tina teks sawerna nya. Satu acan di pungkas PB patarosan deui teu. Pami teu aya hidup wiosnya bade ngajapi pami anu teu ngartos boh eta di classroom atanapi di WA mangga nya. Terus pesan Ibu hidup
tong hilap jaga kesehatannya. Mari Bu nama mere PR, Bu. tadi untuk di LKPD nyaritakeun tradisi Sunda di daerah Awin kumaha Malaweng awin mah Bu. Can muka. Aduh. pikiran wae saha atuh da nya. Nya, ngartos? Tas, Bu. Tah, sakieu heula pangajaran ti Ibu kirang langkungna neda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu. Nuhun Ibu. Istirahat heula nya pelajaran I love selanjutnya. you, Bu. I love you. Mangga Bu. Nuhun. Love you.